Sanggeus rombongan juragan Sasmita peting balecir nanggung wirang, kayaan di sawah girang teh dadak sakala jadi jempling deui. Sawah anu bieu pisan dipake patelak teh ayeuna mah ukur kadenge sora angin nu ngahiliwir mapai daun kirinyuh jeung tangkal harendong anu aya dina gawir sawah. Sabenerna mah sawah girang teh lumayan lega, nanging kebenaran poe eta mah ukur si Darim anu keur digawe teh. Eta sawah nu keur dipacul tadi ku si Darim teh kaum dangu nyaeta sawah ditinggal akina, nyaeta Aki Wiranta. Atuh kaum dangu urang gancangkeun wae carita wanci rumangsang geus kalewat. Caturkeun wae geus maju kepecat sawed. Panon poe geus luhur, karasa panasna mimiti nyongkab kana sirah. Si Darim masih keneh nangtung ngajanteng dina galengan. Panonna neuteup kan eta bedog anu pamorna masih keneh nyahayaan. Dina tungtung bedogna aya sesagetih si jalu anu mimiti garing. Astagfirullahaladzim, naha jadi kieu? Ceuk si Darim, lalaunan bari ngeleper leungeunna. Manehna nangtung bari lilis. Terus lalaunan diuk dina saung sisi sawah. Tuluy meresihan eta bedog make lawan bodas lalaunan pisan. Saban getih tina ujung bedog kausap, hatena nyeredet, ras inget kana amanat akina. Atuh sanggeus kitu mah harita si Darim katenyo cengkat, tuluy manehna meresan pacul, tuluy dibawa. Kitu deui bedog pusakana diteuneun deui kana bungkusan lawan bodas. Ditalian rapih pisan, terus disolendangkeun. Harita teh si Darim tuluy kebat leumpang muruka imahna. Sabot keur ngalewat jalan satapak deket pancuran, gok Pa Amprok jeung Mang Uhid anu keur nanggung suluh meuni mumul. Elah, Bang Darim, tumben geus mulang bacul teh. Eta kunaon baju meuni kalotur kitu sian tos disoledat. Ceuk Mang Uhid bari ngudar tanggunganana. Pruk atuh suluh teh diteuneun. Manehna neuteup penasaran nenyo rupa si Darim nu pias semuka gebah. Nyata mang, aya-aya we. Iya tadi teh soledat dina galengan, rada namru kana litak. Temal si Darim bari micin beungeut. Leungeunna katenyo memener solenang bedogna. Oh, marhati Bang, kudu hati-hati. Ari Mang mareuwas we nyerupa hidup ciga nu tas manghiduri. Ceuk Mang Uhid bari nunyuk kana beungeut si Darim. Sumohon mang, mangga tuh mang dipayun. Temal si Darim bari terus ngalengkah gancang. Manehna embung lila ditanya, bisi nyalahan ngajawabna meureun. Sabot nepi ka deukeut burwanana, si Darim ngalewat hareupeun imah Ceu Isoh. Katenyo Ceu Isoh kerurusuhan meresan poe pare tina giribig. Nah gening ceu poe pare teh geus dijahitan. Beurang keneh padahal mah tos garing gitu. Ceuk si Darim bari ngeureunkeun leumpangna, tumanya ka Ceu Isoh. Ceu Isoh ngareret, bari anger leungeunna mah ngeurihkeun poe pare kana dingkul. Jang Darim gening. Sumuhun Cujang, ieu ceu teh bade kacai. Pare eueuh nu nunggu. Loba hayam deui, nyantos we ku ceu teh dijahitan ayeuna. Ceuk Ceu Isoh bari nyusut kesang ku tungtung kabayana. Nah Jang Darim geus balik di sawahna. Biasan masuk kaburit lin. Sumohon nya teh ceu, rada kirang garenah ieu teh awakna lah. Temal si Darim ponok bari terus ngalengkah muruka imahna sorangan. Ceu Isoh ngaraneg meresan parena, paneutupna marengan lengkah si Darim anu siga nulungrah. Sanyana mah Ceu Isoh teh lain jalma jauh, masih kena aya bau-bau sinduk.
baraya keneh ka kulawarga si Darim teh ti inungna. Ceuiso harita katenyo ngahlas, hatena kagagas nenyo kaayaan si Darim. Dedah teuing maneh teh Sujang. Gerentesna lalaunan bari ngusap dada. Karunya teuing budak teh sanggeus arwah kolotna nanaon teh sagala sorangan. Estuning nunggelis pisan hirupna. Leos atuh si Darim muru ka imahna. Teu langsung ungah, tapi manehna muru ka pipir imahna. Nuna pacul di deket kanang hayam. Kek atuh manehna diuksak gedeung dina golodog. Ngarengha panjang bangun nu berat nyangga beban batin. Tuluy manehna muru ka pancuran gigireun imah. Kukumbah suku jeung leungeun anu kalotor ku leutak. Atuh sanggeus rada bersih manehna ungah asup ka jero imah. Sanggeus asup ka jero imah, si Darim katenyo ganti pakaian anu kalotor ku baju kampret nu bersih. Kek atuh manehna diuk dina samak pandan bari nginum cai tina kendi. Regot nikmat pisan kasinglar halabhabna. Badogna diteuneun digigireunna. Manehna tuluy ngahuleng, ras inget kana mangsa nu geus kalewat, inget ka kolotna nyaeta Bapak Rusman jeung Ambu Siti nu geus taya di kieuna. Bari ngahuleng si Darim harita teh neuteup bilik imahna nu geus mimiti butut. Cipanuna oge katenyo mimiti ngemeng. Pak Ambu hapunten Darim. Gerentesna lalaunan. Sorana peura bakat tingku sono. Sono Darim teh Pak Ambu nanging naha hirup teh bet mawa Darim kana urusan getih ieu. Darim teh sieun Pak Ambu, sieun teu bisa ngajaga amanat aki. Manehna ngusap beungeutna ku dua dampa leungeun. Ngarasa nu ngeulis ka cida. Tuluy manehna nimbang-nimbang lampah. Mun manehna tetep di imah, Juragan Sasmita pasti bakal datang deui mawa balad nu leuwih loba. Kuring kudu nyingkur sementara sangkan lembur teu milu panas. Harewosna bari panceg. Teu karasa harita teh caturkeun wae wanci geus lewat lohor. Si Darim katenyo meresan pakeanna sababaraha siki diasupkeun kana buntelan sarung. Manehna oge makel timel jeung uyah. Memeh enit si Darim katenyo nulakan panto jeung jandela. Cung atuh harita keneh manehna mangul buntelan kaluar ngalewatan panto tukang. Susulumputan pisan mapai jalan kebon awi sangkan teu kaciri ku tatangga. Orang tunda heula lampahna si Darim anu ingkah ti lemur pasir geulis. Nyaeta rek muru lumampah ka Gunung Cupu. Atuh ganjangna carita urang caturkeun wae wanci teh geus nincak sariak layung. Harita teh Juragan Sasmita keur diuk ditepas bari kekerot. Beungeutna beureum semu hideung, bakat tingku amarah campur reuas. Manehna ngageprak meja. Brak! Sanca, dewek emang kaget tengah modar, uy. Ceuk Juragan Sasmita bari neutup seukeut kaki Sanca. Teu nyangka dewek mah Sanca, uy. Si Darim budak satepak kitu, bet boga jajaten anu sakitu hebatna, uy. Gerakanna sakila, tajongan oge mampu majung kangkun sirangge. Bener-bener jago silatna budak teh, uy. Ki Sanca anu keur ngusapan leungeunna anu masih karasa linu unguk lalaunan bari nyureng. Leres Juragan,
Silatna memang bersih, nanging aya nu langkung pikasieun. Eta si matina bedogna juragan. Nalika eta bedog ditarik ti nasarangkana, hawa di sawah girang teh robah jadi panas. Pangrasa kuring mah eta bedog miboga kekuatan anu luar biasa juragan. Ceuk Ki Sanca. Sabot kitu torojol pemajikan Juragan Sasmita nyata nyiratna. Katenyo mau baki anu sina goreng pisang jeung ci kopi panas nu haseupna masih ngebul. Aya naon eta akangna? Meni nyarekan batur kitu. Mangga ye laleuteul angguran mah. Ceuk nyiratna bari neueun baki dina meja. Mana diuk gigireun salakina tuluy mere beja. Ye akang. Nyiratna katenyo Noel. Aya naon nyai? Ih ari akang dangukeun heula. Kan kuring teh ka dieu teh mau beja anyar. Cenah tadi pagawe urang nu geus balik ngarit. Beja ka kuring. Pajarkeun teh nyawa si Darim rusuhan mah buntelan cenah. Kabur susulumputan muru ke arah Gunung Cupu cenah. Siga nu isian ku akang. Ngadenge kitu Ki Sanca langsung nyerengeh. Panona mencrong mangihan siasat. Tah, iya kesempatan orang juragan. Manehna kabur ke gunung teh memang kudu dimangpaatkeun. Urang tebarkeun siasat anyar juragan. Siasat naon Sanca? Fitnah juragan. Bejaan warga lemur yen si Darim teh kabur lantaran geus muhit ilmu hideung. Sangkan warga sieun tur nganggap si Darim teh mau mamala keur lemur pasir geulis. Kitu tah juragan. Juragan Sasmita seuri bunga, hatena sugema. Wahahaha. Alus pisan siasat maneh teh Sanca. Satuju dewek mah Sanca. Bejaan warga ulah nepi kaya nunulungan si Darim. Urang jion manehna jadi musuh masyarakat. Kitu gunem caturna Juragan Sasmita jeung centengna. Ayeuna urang caturkeun deui si Darim. Harita teh si Darim terus lempang nanyak mapai hieumna tetangkalan. Langit geus mimiti reup-reupan. Si Darim eureun sakedeung dihanapeun tangkal kiara anu gede. Si Darim neuteup kahanap ke arah lemur anu lampu cemporna mimiti pating kariceup. Hampura warga lemur. Kuring ini lain kusabab sieun. Tapi kuring embung ieu bedog mau mamala ka urang sarerea. Ceuk si Darim bari nangkep buntelanana meuni pageuh pisan. Manehna tuluy nuluykeun deui lengkahna muru ka Gunung Cupu.